Pitahan sih nyusul anu anak lu dijadikan di Subang lain anak ngawin Subang ya teh jadi kincot penari Subang Tasya saya sok sama sok nyaan masuk lain nyaan anak aing bebeja ngeceplas Selamat datang di Sunda Hiburan, channelnya hiburan yang bikin hari kamu lebih seru. Jangan lupa subscribe dan selamat menikmati hiburannya. Pitahan sih nyusul anu anak lu dijadikan di Subang lain anak ngawin Subang ya teh jadi kincot penari Subang Tasya saya sok sama sok nyaan masuk lain nyaan anak aing bebeja ngeceplas ulah ribut bapak ogeng ke kabakean aing teu boga anak meureun nyebut bapak aing teu boga anak meureun gitu anak aing mah ya nu jadi kuliah di Unpad nu jadi tanggal 12 lahiran aing teu boga anak meureun kieu aing turunan jin di mana oh minta si Ohang keke minta si Ohang anu di Subang anu di Majaran anu di Majalengka anu di Garut anu di Banjaran oh ijab lagi kieu Pak ijabna kumaha eta temik teh urung asa teh kudu dipake ijab lagi kieu niat abdi sejak maihan mitoha fardu karena sertifikat jelema naon sok model kitu sedepan kan ijabna dikitukeun keke biasa nage kan niat abdi nikah ka putra bapak kalawan mas kawin gitu kan ari kumaha ijab kabul niat abdi sejak maihan mitoha fardu karena sertifikat sok sedekan perparisan naon atuh ngomong lain anak si jem gitu kia ting sok sini ngomong harapan umum sok bener mana ijab gitu salah belum salah dibalik cabak ngajak pasti aja mitoha tuh lain tulungan semua dibuatkan Pak sok aku bener tuh Pak gede sok mitoha aja bilang tadi ya
Ati Hadir. Nah, aing mitoha jeung minantu teh meni sarima kieu. Ulah sok parasea mitoha jeung minantu teh. teu Pak dalamun minantuna Pak lamun bareng jumaah kliwon pas sok nogel sok ngintip mitoha Ari ieu teh mitoha. Mitoha. Lain, nah sia aduh lain. Ieu mah batena eueuhan. Lain mitoha lain. Lain eta mah ngaku-ngaku. Oh. ya ari nu ijab niat abis jamaihan mitoha saha Teu apaleun. saha Apaan budak si awan eta mah si sensei. Aduh. Nya, pokona mitoha jeung minantu teh kudu akur. nya atur Pak Ulah sok parasea. nya tara pasti apa Pak abdi teh ngan kieu hukul teh pok malam jumaah kliwon sok nogel no mitoha aduh Oh. Teu amak. Ari mana sok naon mitoha? aku hah aku sia geuning kamari ngahegang sia nogel dina bilik saha nu nogel dina bilik insok Sama sok kitu. nya heueuh da ingat kenyataan manya aya mito minantu no mitoha Batu kahaja. itu Kayak nogel Pak ieu mah belum nyoba kliwon kieu Oh, ya nu salah mitohana. nah salah Itu mitoha manusia. Nya kunaon atuh hirup teh balangsak imah bili keneh geus jaman tembok. Pak abdi teh hirup geus Manake ulang hirup jeung gamelan si dalang awan. abdi teh Balangsak sia salilana pina sia teh rombonganana. butuhan keneh Pak Hirup jeung nuger monyet yang beunghar mah. abdi teh baheula teh disakolakeun teu boga jenazah Pak Oh, teu boga jenazahnya. nya batur mah baroga jenazah matak paleungan Ijazah jenazah. hah Ijazah. ijazah Ijazah. ijazah ada minat yang di bentur ku aing sia. tong sia orang kan ti mitoha sia Sok sedih sini sia. Si aing mah. Balik itu. Balik aja. Kalau heula balikeun sia ingat duit kamari Enton kan ada. bekalan hehehe. Mitohana loba dibere. bagian awe itu sama godin Pak awe itu sama godin Mengesek ngira-ngira di aing. Ya, si bawa kana aja 2000. Paduli dua sina ditambahan. Keun lah. Sia teh mending 2000 oge dari radang korupsi sia teh. Geus alus tutupkeun asupkeun heula. Akan jangan anak sia. Aing teh mangusahakeun jangan anak sia. Berarti kudu ditambahan deui. Ai sia teh mitoha saha atuh. Apa mitoha sia? Kami bida teh aya asapulillah. Kayak nyokot itu Kang. Nyokot di sendrik kayak. Paduh, bakal menang buruhan malah nama Jadi Hang, Pak, ka rumah tangga teh kudu bener. nya Pak. Lamun rumah tangga bener, kulawarga da bener. Beres, Pak. Lamun kulawarga bener bakal jadi tingalieun sarere. Beres. Kulawarga nu hade teh jadi picontun. Picontun. Kade. Nya pada aing. Kade kebiasaan ganti-ganti pemajikan teh eureunnan. Siap. Moal ku jaga teh nama. Terus Namahan we Pak. Maksudnya namahan budak. tambahan naon? Budak. Coba rumah tangga teh sok nyerieun. Nya. Kumaha karasana lamun awewe jadi kula laki dinu laguna sok. Oh. Nona. Rumah ini akan dijual. rumah tangga jeung manehna. Geus teu itu milana. Hidu jangan parawan. Nepi ka orayana. Nepi ka geus reuy anak orang anak
Udah tuh tadi kabe merenang.